Heula. Sok langsung. Sok langsung. Hah? Raja desa. Hari Ipan raja desa. Ayo mas di mana gitu? Sekarang balik kemana? Iya, doa tuh. Hah? Raja desa. Ipan raja desa. Ayo bisa mas mas. Heeh. Ya nyari kemana tuh mas? Kan alamatnya juga. Sok terus we. Alamatnya juga kan. Camtai gitu. Ya, urang mah situ boga logat sorangan tiap ngomong kitu. Camtai. Eta terkenal kana. Camtai we jang. Ayeuna make ayeuna mah. Tiap ngomong maneh make macam kali teu naon. Mun keur ngobrol mah. Kayak khas lagi. Yo wacet ayo guys. Action deh tadi banget eta kumaha eta banget. Mengenaskan gitu kalah ya. Oh nonton gitu grogi siapa Raja gimana? desa kumaha? Tadi teh. Kakaknya kali. Ya nyari kemana mas? Alamatnya juga nggak jelas macam kan. Iya raja desanya di mana? Oh, Balik ka dieu semua. Paling pernah ngopi mau di sini. Sok we langsung terus. Ya raja desanya di mana mas? Raja desa kan luas. Enggak. Oh, ini mah ranca tuh, Mas. Bukan raja desa tuh. Raja sama di Palisono. Di Palisono. Ya. Oh, iya mah tuh sanes raja desa. Ih. Mana gitu kan dia? Oh, Mas, ini mah ranca tuh, bukan raja desa. Atuh. Siapa kalah 3. Macam kali. Apa marah? Yo. Tuh 2 3. Kan ih, sudah baik. Apa Yo, bener, Pak? sok. Yo, tuh 2 3. Badai ngabuburit ke mana gitu? Kacau. Mulai panas kuat. 3. Balik gimana ya, Abi? Macam bayi. Yo, Jang. Kurang tek nanya. Ingetin alamat. Yes, 3. Oh, badai naros. Goblok. Parah. Aing teh hade aing bisa teh gitu. Set. Wardoyo. Mana apa tuh Wardoyo? Mana apa kan? Suri gini. Oh, Suri. Oh, Wardaya sanes. Pami Mang Wardaya mah. Kayak. Belegu. Halo. Dol. Oh, Wardaya. Wardaya mah aya tuh di ditu di Paliri. Wardoyo. Buka Mas, terang Mas. Buka terang. Atuh siapa nyelekeun kana kamera apa, Gong? Enggak keluar. Ih. Cie. Astagfirullahaladzim, atuh eta mah urang apal. Eta mah tetangga urang, ngaranna teh Mang Wadaya, nya Mang. Ah, dasar bener-bener. Diisuk jedur neneangan Mang Wardoyo. Ai suka teh lain Mang Wadaya nu ieu, atuh nu ieu mah apal. Atuh meureun mun apal kita di. Tadi mah diantarkeun ka imahna gitu, Jang. Diantarkeun. Kalau dia tadi Bang Mawari langsung mah kadi diantar ke imahna gitu. Wah, bener-bener. Diisuk jedur neangan Mang Wardoyo, ai suka teh saha. Ah, bener-bener. Amun maju. Atuh teh nya. Kamu apa Mang Wardaya mah gitu. Langsung mah. Bener-bener. Ai suka. Sok, Kau kayak deui sok. malaikat ku aing. Yuk. Wah, bener-bener diisuk jedur neangan Mang Wardoyo. Ai suka jalan Mang Wardoyo ieu, itu ieu mah apal. Mun Wardoyo Wardoyo. Ya, atuh. Oh ya, terima kasih Mas atas waktunya, terima kasih atas wawancaranya, dan saya mohon maaf kalau sudah mengganggu Masnya, Bapak Ulis ya. Dan saya mohon coba minta dukungannya untuk ke pemirsa, minta didukung gimana caranya? Untuk rekan-rekan YouTuber barangkali ya, YouTuber Penonton lah. penonton
YouTuber mohonlah untuk didukung channelnya Bim Bim Kreator kalau nggak salah, supaya lebih hit, supaya lebih jos, supaya lebih ngetrend dan jaya selalu di udara. Dengan cara like, comment, subscribe, like, and comment. Ya. Salam boloho. Boloho Ben. Salam boloho ya. Salam boloho. Ya, terima kasih. Yo, anu mah dia pararea omong mulai ujungna. Geus we nama bersaing. Sanu pangkuatna eta menang, pasti urang mau menang. Itu juga Arjuna kieu atuh, duit loba. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga hasil. Kemana aja ngomongnya gitu ya? Ayo mana kemana aja? Terus yang deket. Terus yang deket bener? Enggak. Enggak. Biasa ya kabas endul, naik motor. Jak. Bisa. Iya teh hayang ngabuburit, tapi motor di itu teh boga motor, pisan mau ngajak. Lah ketang boro-boro jeung ngabuburit. Mere nu bade ka mana terus kasep? Bener kan Seri? Bade ka mana terus kasep? Enggak. Mun aya Balik deui, aku deui sekali deui. Umun puguh ge 700.000. Kumaha atuh ayeuna nya pami neng ukeun tulung. Ieu mah sanes nambut sanes ukeun. Tarik. Oh, juga. Aduh. Like deh, jong. Yo. Sok, yo. Ngomong-ngomong. Terus, sok. Sok situ kan, sok situ kan. Minggir. Dipaing kita aja. Lah aing era itu jak. Minggir, bos. Jauh. Minggir-minggir. Ulah suruh. Bade ngabuburit abi mah lah datos teu zaman ngabuburit bari mah pah mah. Cik punten-punten hawatos hitos jam sabaraha? Aduh, sekeula aing seleutik. Iya. Koplo gitu kan. Tire aja. Kali goblok. 3. Amun geus kasep bade ka mana? Waduh, siapa? Oh, unta man antina. Buat neng mah apa aja boleh. Boro-boro uang, kenteng juga yang di rumah diala pokoknya mah. Bener, tapi kalau seri sih ya bener. Buat neng mah apa aja boleh, boro-boro uang. Keong racun aja saya makan. Tapi kata. Keong racun mentar payah aing mah. Entek eta kenteng. Buat neng mah apa aja. Boro-boro uang, rumah, mobil, motor, sama ikan lohan juga dikasih buat neng mah. Jangankan uang segitu neng, uang segitu mah tidak ada apa-apanya buat ama. Jangankan uang, mobil, rumah, motor, sama ikan lohan. Coba dulu ke bawah. Ajak suri gitu. Ya, bagus berhasil ini neng aing. Dede, sekali. Ya. Uang segitu mana yang belum seberapa buat ama. Jangankan uang, mobil, rumah, motor. Kenceng gitu jak. Oh, ini awas. Tak kalah panik. Wah, buat beruming. Panik ya lu. Iya gaji cik. Lah kali itu lah.
Lah, Panik bos. Kasih air garam. Yo. duh si Aa meni bager-bager teuing. Ih, damai asa ngarepotkeun jaba kertas kaset bager deui. 3. Ayo tuh neng, tong jangan ayeuna. Jangan beri ngabuburit. 1, 2, 3. Ayang serius tuh. 1, 2, 3. Jadi kopinya si jitok mas. Hiji tau hiji kan endas bolohok lah. Pesen lagi nanti aku yang bayarin. Tuh 2, 3. Ih mas, ngomong-ngomong si kan wis bengi. Besok mau sahur takut kesiangan. Aku pamit dulu ya. Ini kalian semua ini tadi habis berapa? Itu tadi teh sarimi, kopi 2, rokok. Pokoknya mah 50.000. 50.000. Nih, berhubung aku nggak bawa uang cash, kamu bayar dulu ya. Besok aku yang bayarin. Iya, si Mas tadi janji tadi. Iya. Ayo. Tuh 2, 3. Gebetan naon maneh? Gebetan 3. Mana maleuheung motor, urang mah sagala geus beak. Aku mah kenteng ngan pasang di imah, dijual ku urang mah ayeuna imah. Mana maleuheung motor, urang mah sagala beak. Kan we geja, kasih unggul ya. Mana mah Mana maleuheung motor jang, urang mah beak sagala, kenteng. Kabel masang di imah ge, dijual ku urang mah. Dulu ge tembagai dulu. Naon maneh urang mah sarua tadi hingkul sagala ku aing dirau pangsingan tah. Pangsingan ku aing di aur-aurkeun ka mana-mana pokona mah. Itu. Dijual. Dijual. Dirawat. Dijual kapan? Pokoknya apa jeung tai-tai na ge pae gitu dijual. Maneh mah sakitu. Urang mah yeuh. Pangsingan ku aing dijual ku aing pokona mah jeung itu tuh liang wadukna. Yo, ayeuna mah de pararea omong mulai ujungna. Geus we mah bersaing. Sanu pangkuatna eta menang, nah pasti urang mau menang. Itu jika Arjuna kieu atuh duit loba.